Bismillahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamiarsa, mitra kaum danguan mulia. Sampurasun wargi-wargi sadaya, waluya dongeng Sunda. Puji syukur orang sanggakeun ka Gusti Nu Maha Agung, Pangeran Numur Beng Alam anu maha musik melikeun urang sadaya nu hirup kumelendang di alam pawayangan. Rehna dina larasan ayeuna Kang Gilang tiasan pangandai kasugri pamiarsa nu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng anu kajomantarakeun di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Oge anu kapidangkeun ti radio kamemet kasugri sadayana. Kang Gilang yang haturkeun nuhun ka para wargi sadayana anu parantos subscribe di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Kang Gilang oge bade ngemutan anu teu acan diaktifkeun notifikasi atau napi tanda loncengna mangga diaktifkeun supados henteu kakantun cariyos anu salajengna. Tong hilap sabadang-dangukeun pedaran ieu dongeng, di like, di share, atau napi dibagikeun di medsos kasugri sadayana. Kasugri pamiarsa mitra kaum dangu anu mulya, dina larasan ayeuna Kang Gilang baris medar hiji cariyos anu naskahna ditulis ku Surya Pringga. Dinten ayeuna urang tos nincak bagian kagenep dupi cariyos anu baris dipedar ku Kang Gilang dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih biasana Surya Pringga. Mudah-mudahan tiasa janten pangbeberah manah oge panglikur kalbu kanggo sadayana anu mikaresep tur mikatresna kana pedaran acara dongeng. Mangga urang sami-sami bandungan, urang sami-sami pedar hiji cariyos biasana Surya Pringga dina judul Peurah Ladang Kapeurih. Peurah Ladang Kapeurih. Nah anjeun nuturkeun kuring ka dieu. Ih, ngahaja kasep. Kata jiku ilmu kula teh. Daru masa kula ge masih keneh bodoh. Sasiereun sabeuneureun kula ge milu nyuprih pangarti di dieu. Sanajan ti alam anu teu katempo ku bangsa anjeun. Oh kitu. Nya atuh ari kitu anaman. Ngan omatnya ulah sakali-kali deui kalakuan jiga tadi. Sabab ngaganggu kana ibadah kuring. Rek ngawujud bang ngawujud we sing puguh asal ulah pikasieun jeung deui eta rupa ulah disarwakeun nya bapak kuring lah asa teu pati ridho ceuk Mardi ngebrehkeun pamentana. Nya heug atuh geus kitu mahlas eta jirim teh ngaleungit bareng jeung asupna santri sejen ti lawang pantowetan nu lempeng jeung tempat diukna Mardi nu datang tayalian ti Ajam nu jadi lurah santri di eta pasantren. Tarhim atuh Mang, ceuk Ajam ka Mardi bari nunjuk mikrofon. Mangga Mang Ajam, Mang Ajam we lah. Hawatos nulungu Mang. Bilih ngadak-ngadak sawan nguping saur abdi mah. Mardi nembalan rada diheureuikeun. Da nya kitu teh Mardi mah geus teu asa-asa ka Ajam teh tur ka itung santri nu pangwanohna jeung manehna. Pukung mending ku Mang. Ngarah tere harudang. Tembal Ajam bari seuri kagugu ku panembal Mardi.
Ajam ngalengkah kana karpet nu panghareupna cong salat sababaraha rakaat. Anggeus salat muru kalebah mimbar ceug kana mikrofon. Ngong tarhim kana pangraskeun. Sorana halimpu sanajan lalaki, matak beuki tibra nu keur sare. Assalatu wassalamu alaik ya Ya Nadana make lagu nahawan leokna pi kasediheun. Nguningakeun huruf-hurufna bangun fasohah. Bangun fasohah naker bubuhan santri kaahot ti luhur pangartina, tur luhur pangartina. Matak teu aneh mun manehna nyandang pinunjul hiji waktu musabaqah tingkat nasional di Bengkulu. Ya khairu khalqillah Kira-kira wanci hanet moyan kasugri kaayaan di pasantren keur memeujeuna rame balawirina para santri papiuh kahilir kagirang luyu jeung pakarpan tur pangabutuh sewang-sewangan. Santri nu bari sakola mah geus sarageun marake seragam sedengkeun mardi emas saperelena salat duha teh manehna tuluy ngadeuheus ka Mama Muhtar nohonan pangangkirna. Teu karasa geus 2 bulan hidap di dieu teh. Nu katempo ku mama mah ngaji teh geus eungkeut-eungkeut diamalkeun. Syukur kasep. Reug-reug mama teh nempo ge. Ceuk Mama Muhtar muka carita. Alhamdulillah. Doa sareng piwejang saliran janten cukang lantaran abdi tiasa dugi ka kieu mama. Tembal mardi bari rengkuh takzim kanu jadi guru. Sakitu mah kaitung cerdas hidup teh. Ngan hanjakal masantrena kurang tiba heula. Mun teh beh ditu keneh mah meureun rada munel bebeunangan teh. Tapi keun we ketang. Mana kitu ge geus jalan kahirupan hidup. Kudaekna ge ayeuna mah geus kaitung pakarepan anu hade teh. Tah rusak kitu ge geus kaitung cukup keur pibekeleun sorangan mah. Ayeuna mah marek nanya ka hidup, kumaha kira-kira narek dituluykeun moal? Mama Muhtar nanya tineung kanu jadi muridna. Mardi teu buru-buru nembal sakedapan ngahuleng ngaraga meneng jiga anu mikiran pi omongeun. Yan menta dungana sangkan manehna bisa ngamalkeun ilmu-ilmuna dina nyang hareupan kahirupan. Sanggeus pamit Mardi lumampah ninggalkeun pasantren kalayan diantir ku panitip Mama Muhtar. Tetep deudeuh nu jadi guru nu dibarung kudunga sapinuh kolbu. Mardi mulang mawa hasil anu mecekil sok sanajan dengan ukur 2 bulan. Tapi keur Mardi mah kaitung gede pangaruhna. Buktina kiwari manehna leuwih tenang pamikiranana turning kagat buana kasugri lalaunan poe anyar meberkeun jangjang. Jangjang cahaya narawangan satungtung tenjo. Ditungtung kulon katungtung wetan ngaganti wanci peuting nu kasilih ku mangsa beurang. Manuk laletik tinggel bermuru kana lebah tangkal. Celek dinadahan letik tuluy barat ceo patembalan jiga nu silih gonjang. Hiliwirna angin milu mairan lir anu keur ngagentraan. Nembongkeun gurat-gurat ka kawasaan pangeran.
tafakuranin bangsa manusia nu daek mikir. Mardi ngalenghoy nyisir-nyisir sisi lamping lumampah mapai gupitan. Nyorang jalan palebungan gesan ngambah pangbalikan. Geus aya kana 2 jamna Mardi lempang make jalan anu sarua jeung waktu manehna indik ka pasantren. Ngan aya nu aneh sapanjang jalan Mardi loba papanggihan. Leuweung nu kamari mah teu isieun nu katempongan ukur tutuwuhan jeung sasatoan wungkul. Tapi kiwari mah loba nu balawiri. Mardi mindeng pisan pasangrok jeung rupa-rupa makhluk anu sawarehna mah teu kateguh teuing makhluk naon. Sawareh aya nu wujudna pikasieun, sawareh aya deui nu pikaresepeun estu matak hemeng keur Mardi pribadi. Tapi Mardi teu pati malire kana eta kaahengan. Manehna mah tonggoy we bangun nu husu kana tincakeun. Lila-lila kadenge tukangeunana sora aya nu nuturkeun mun parang Mardi gancang eta nu nuturkeun teh milu gancang. Mun parang laun nu nuturkeun teh oge milu laun, kitu jeung kitu kaayaanana. Lila-lila mah Mardi panasaran oge. Gila malikeun awakna sakaligus. Breh katempo aya saurang jajakan nu keur nangtung tukangeunana. Pangawakan jangkung leutik turupana kasep ditempo tina dedeg pangadegna mah jiga umurna teh teu pati jauh jeung manehna. Saha anjeun? Ceuk Mardi bangun penasaran. Nu ditanya tetuluy nembal nyeh seuri bangun nu amis budi. Jara setra lur, embalna sumanget. Jara setra saha? Mardi nanya deui sabab rumasa can kungsi panggih samemehna. Piraku poho deui. Kapan beuting kamari urang kungsi panggih di masjid pasantren. Lang Mardi nginget-nginget kejadian peuting samemehna. Oh nya nah haning jadi ngora kieu. Kapan anjeun nitah cenah ulah nyarupaan bapa anjeun. Nya poho. Tembalna sumanget. Sanggeus kitu mah Mardi teu ngomong deui manehna nuluykeun deui lalampahanana. Jara setra angger nuturkeun tukangeun. Anjog ka lebah lengkob Mardi ngagebeg sabab kagareuwahkeun ku ratusan monyet nu ting guntayang jeung ting alacrik dina jajalaneun. Mardi ngarandeg teu bisa nuluykeun lengkahna sabab kahalangan ku monyet nu keur sisirig hareupeunana. Sakedapan Mardi ngahuleng bangun nu heran manehna satengah teu percaya nempo monyet nu marake sekar suhun. Jara setra ngareret ka Mardi nu keur ngahuleng. Nyeh seuri tuluy ngalengkah sababaraha lengkah ka hareup. Jara setra katempo rarat-raret ka sisi kagigir breh. Katempo lebah dungus aya hiji dedegan wanara bodas nu jangkung badag pangawakanana. Geudig Jara setra ngalengkah deui rek ngadon nyampeurkeun eta wanara. Pangawakan nu jangkung badag dipapaes ku bulu bodas warna tur bersih. Dipapaes ku warna bodas tur bersih. Dina sirahna ngalingker mahkota emas ciciren lain wanara samanea. Bisa jadi ieu wanara siluman anu boga kalungguhan anu kaitung luhur. Nempo dedeg pangadeg mah teu bina meueus lir Hanoman Perbancana Suta. Wanara bodas di Gunung Suela nu jadi jenderal na pasukan monyet nu mantuan Batara Rama. Jara setra katempo cumarita ka eta wanara.
Tepati lila eta wanara ngahuitan ratusan monyet anu aya hareupeun Mardi. Kabeh monyet ngaderet kanu mere Tanggara wanara bodas tuluy pepeta ku curugna. Geus kitu ratusan monyet ujug-ujug nyaling rai mere jalan ka Mardi. Jarasetra lumampah ti heula ka tungtung jalan, tuluy ngulang-ulang ka Mardi. Titalangke Mardi ge buru-buru ngalengka ngaliwatan ratusan monyet nu rentul sapanjang jalan. Monyet naon nu dieu teh? Asa kakara nempo aya monyet marake sekar suhun kitu? Ceuk Mardi bangun penasaran, sanggeus rada jauh lumampah. Sing rumasa anjeun kiwari dibere kalewihan ku Gusti. Kalewihan naon? Nu tadi teh lain monyet biasa tapi monyet siluman. Gebeg Mardi reuas. Monyet siluman? Nah bisa katempo ku kuring. Mardi bangun can ngarti. Artina anjeun dibere kalewihan bisa nempo ke alam sejen. Nah teu inget ti mimiti asup ka leuweung. Tadi anjeun loba papanggihan. Ceuk Jarasetra bari-bari neuteub seukeut ka Mardi. Leng Mardi nginget-inget kajadian nu kaalaman ku manehna. Nya bener. Jadi nu tadi pasangrok jeung kuring teh bangsa siluman wungkul atunya. Lain naon atuh? Tukang cendol eta teh. Tukang cendol? Nya siluman atuh kundi. Maknya tukang cendol sasa kaleuweung. Rek saha nu meulina mau. Sok bararodel pisan anjeun mah. Ceuk Jarasetra rada nermos. Mardi nu teu nembal deui kalah mesem bari garo-garo teu atil. Lain nanti iraha kuring bisa kieu nya. Jeung pedah naon kuring jadi kieu? Anjeun we teu nyaho komo kami. Geus ayeuna mah husnuzon we ka Allah meureun mana kitu oge mantena boga rancana anu halus keur anjeun. Ngan kade ulah dipake adigung anggot mun dipamer-pamerkeun mah bisi cilaka engkena. Jarasetra mapagahan Mardi. Nya insyaallah ari palebah eta mah ngan kumaha atuh meureun mun aya pocong ge katempo nya ku kuring. Mardi nanya deui jiga masih cangcaya. Sagala oge bakal katempong ke mah. Angot beuki lila mah beuki seukeut tetempoan teh. Yakin anjeun bakal nempo kana sagala rupa nu aya di alam sejen. Jadi model pocong, tuyul, genderuwo jeung sajabana bakal katempo ke ku anjeun. Nah kitu anjeun sieun kudu kitu. Henteu. Mardi bangun teu yakin. Manya teu sieun kitu nembalanana. Ari geus kumaha atuh kuring? Sing tumarima kana kadar dulur. Teu kudu sieun dasarua nu kitu oge makhluk sadamelanana keneh. Malah mulya keneh anjeun salaku bangsa manusia jeung bangsa kami teh mah. Ayeuna ge aya pocong tukangeun pisan anjeun, geura pek tempo. Ceuk Jarasetra bari nunjuk ka tukang. Atuh puguh we, keur Mardi emah reuwas nu aya boro-boro hayang ngalieu. Nu aya Mardi kalah ka ngajleng bari beungpeun beungeut. Barakatak Jarasetra seuri bangun nu puas nakar bari tutunjuk ka Mardi. Rek teu kitu kumaha da Jarasetra mangahajan jeung sieuna wungkul, buktina mah taya pocong taya naon. Mardi, ibis geneh geuning iman teh dulur. Ceuk Jarasetra bari teu eureun seseuria. Si kasebelan teh. Tembal Mardi bari ngingkig ninggalkeun nu keur seseurian.
Tunda lalampahan Mardi nuker lumampah di Pileuweungan ka Sugri. Urang samper kayaan di Cinunggul bareng jeung hawar-hawarna azan asar. Katempo rentang-rentang Bah Somad keur lumampah bangun raridu. Saja bati pacul jeung karung teh Bah Somad katempo manggul sampe nu kacida badagna. Bah Somad nyalukan pamajikanana waktu anjog hareupeun panto. Naon bapana? Alah yeuh meni gede pisan. Makarsih norojol ti pawon. Nya ngaja. Pan manehna resep kanu kitu lain. Nya gede nya buleud, nya panjang. Ih, sok kanu teu pararuguh wae pikiran teh. Tembal Makarsih ngajebi. Nya sampeun naon atuh? Bah Somad nyarengeh bari tuluy ngoloyong ka pipir rek ngadon bebersih ka tampian. Ka pawon rek ngadon nyeun cikopi. Ari Jang Mardina ka mana, Pak? Puguh ge geus 2 bulan ge angkat, Pak. Bah Somad teu carita anu saujratna. Oh kitu. Nu mawi abdi ka dieu teh sajabi teh silaturahmi aya badanten keuneun perkawis barudak, Pak. Mang Ibro ngamimitian nyarita. Nah meureun bade diteraskeun deui atawa moal cenah rumah tanggana teh. Sugri pamiarsa waktosna rupina tetos teu nyekapan urang tekapkeun dugi ka dieu heula padaran acara dongeng anu kapidangkeun di radio Kamemit Kasugri sadayana oge di channel YouTube Gilang Kasnadi Channel. Hatur nuhun anu parantos manco oge hatur nuhun anu parantos subscribe tong hilap anu teu acan mangga diaktifkeun tanda notifikasi loncengna supados henteu kakantun carios anu salajengna. Oge tong hilap di like, di komen, sareng di share atau lebih dibagikan di medsos Kasugri sadayana. Urang tepang dangu de enjing dina waktos sareng galur anu sami. Kang Gilang pamit. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.